sana suta prihatin ngadang kalakuan Prabu Baladewa ngandika waduh asaku kabina-bina teuing ta jelema lamun jelema geus luhur wibawana geus luhur komarana dengki weh saeutik eta kadengkian teh bakal nyebar bakal tepak ka konco-koncona bahayana jelema nu gede pangaruh tapi imana kurang bahaya mangaruhanana engke na kaituna saeutik kepiraana nyoba-nyoba eta pamimpin nepi ka ribuan urang anu jadi korban ngawasa dunya cita-citana hayang aing jadi panggagahna hayang aing jadi pangluhungna hirup ngarawu kusiku loh Baladewa pan sidik eta teh diberekna nenggala teh jangjina dina MOU na baheula dina perjanjianana dina kesepakatanana antara dewa jeung anjeun teh nyaeta ulah nyoba-nyoba atawa ulah digunakeun ieu senjata nenggala sahingga can bener-bener pangih jeung kaprihatinan hartina lamun teh mah bisa digunakeun tapi neangan cara hese pikeun ngungkulanana tapi ieu mah da nyoba hartina ge lalawora teuing eta nenggala teh wo sahana pun atum sabab cenah ieu teh numutkeun beja harewosna ti Kangjeng Rama yakin ieu teh saksi geus aya nyaeta naga baruna anu ngawasa laut sabab dina eta kajadian teh aya zat uranium dina eta laut daek teh daek ieu nenggala anu jadi sasaranana bahaya nuklir ta yakin si Baladewa anu boga eta pusaka hancur atuh dunya ku eta maulah lalawara cacak nyoba geus ribuan ratusan ribu nu korban komo lamun digunakeun sagemelengna wah cacak uji coba luar biasa Baladewa eta ku keukeuh manehna teh ayeuna rek ngirim sembako di kawas nu heueuh mungpunan beungeut ku saweuy nemongkeun beungeut anu teu tua teu dosa hayang katempok bersih di hareupeun umum awas ya duh ngan ieu kumaha aing ieu duh heula aing teh wujud teh monyet ieu teh dalamun aing ansrub ka tempat manusia make wujud ieu moal teh digiring-giring barudak kadang-kadang ku jelema bangor mah meureun aing teh dikepung leheung lamun dipake ngamen neangan duit meureun kabagean aing saeutik wae mah kadang-kadang aing bisa dikurungan di kebun binatang aing rek dicakar ku aing da puguh boga indung bapana teh supaya ulah ngagetkeun ka jelema-jelema nu aya di alam marcapada dalamun aing asup ka tempat jelema loba mah yakin bakal jadi tongtonan bakal jadi panonoban hartina jelema teh bakal culdog-dog tinggal iga nempo aing we kitu kadang-kadang lamun meunang beja mamaranehna teh engke teh cara meureun ieu teh Anoman teh pahlawan baheula wah moal teu nyara remah musyrik deui jadi we ngamusyrikeun aing sedengkeun pan eueuh disemaheun angin Gusti nu kagungan lah Anoman perbansana suta emut kana Purwa Daksina Purwa hartosna wiwitan Daksina wekasan
emut kana aji malih warna aji minah rupa kudu dek bebekalan ti budak teh kudu dek neangan ilmu ti lelemut nalungtik pangarti ti leuletik teh kieu ya aya we sampeureun aya purakeun geuning ieu di mana kacanir bang-bang heuh nu matak wayana ieu ka jelema mere beja dari puh atuh neneangan hayang jadi pagawe tetep teh kudu sugak sogok itu ieu jeung sajabana nya nu matak usahakeun lamun ngudag-ngudag hayang jadi pagawe tetap wah ripuh tapi lamun hayang senang mah kudu tetap digawe pegawai tetep mah kadang-kadang geuningan korupsi ka ituna aya we pamimpin ngetik oge muni dereredan nya ngetik oge eueuh he pamimpin suku ditanggujarkeun kana meja ngabaheuh hayu we kadang-kadang geuningan di luhur oge geuning nya waki-waki rakyat teh di mana-mana aya sidang paripurna teh hararees nolol we wungkul gaji we hayang teh bareuh nyebeuteungna lain ongko ngawakilan rakyat kira nyaeta anu di maksud teh supaya saur manuk persatujuan ti sararea ainu hees deknya tujuan kumaha paling ngadahdir nu hees mah picontoeun lamun ditawaran ka itu studi perbandingan ke luar negara kula warga digubuk bari make duit rakyat goblok deui alah kanca abeh teu ngagetkeun ka jelema aing rek jadi jelema we kitu kula sae da jadi jelema nempo jelema mah teu pati ribut teuing nya ya biasa datang mah dek ngajadikeun jelema aing sakedeung mah da nyaga wujud kieu aing da ai hate mah tetep we dari jelema sami we nyaga monyet da jelema aing teh lajeng anoman perbansana sutarep sidakep senekut tunggal mateni bebahanan satur dria satur araning opat dria angen-angen sir budi cipta rasa nyaeta ngawatek aji malih warna denera kingkang ngawatek aji kang linewi ngawatek aji malih warna aji malih warna lir malam tumraping api saciduhing matu sakat saping nyata watek wantos anoman perbansana suta duduan narasamanea pranyata terusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan sakedet netra leungit tiri sayakti ilang warna nu senyata jangelek jadi manusia Ngorsak ya sesekar ningwang ngorsak ya
arming wang cakaya gilang gumilang ilang gumilang murah ya sesekar ningwang sakaya gilang gumilang watak aji danar watak aji danar